kalapareun. Urang dengan para benala. Nasib tuh babaturan aing ka mana euy. Dulu budak turun teh ka mana? Sok babajak ka indungna udah katamakeun arantep tingalikeun. Kan urang tingalikeun hanya ngokeun ka mana teh lupasna. Urang neangan kadaharan anda mending ya. Kadaharan. Ayo. Nya naon nek capi sugan naik sampeu teh naon. Nya hayu wae aduh. Oke orang sabari ngareyan budak nu bieu liwat. Anu sieun. Heeh. Ayo dah. Ya. Berangkat. Batur mah boga baturan. Bae Jalan teh kieu nih. Nyewa nu mending nu ya genangan ya. Ya, aing boga permainan anu bareto teh piriwitan teh aya. Tapi itu mana? Oh, tuh ahlina. Sok coba. Nya ku awi sok tuh ajaran tiu. Cicing lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk tiru nawina. Ning eueuh sorang. Ya, Bos. Gabut eta mah. Gabut ayo ah. Gabut ah. Buka teh ah. Oh gini, jelema culun teh ngajadog di dinya. Kenaon ciga keur modal mah. Waduh, kok aing awas. Pating. Sana aja kujok, hoi. Tengah denge hayang ripuh meureun. Itu apa ya? Abang bawa baturan loba garasa. Goblok budak teh anjing teu ngomong teu naon jol. Mangka Kamang ya. Oh, ting hatena digadekeun gitu nya. Teu bukeun hate sugan digadekeun gitu ka lurah. Teu nana. Ulah kitu euy karunya euy. Keur mau baturna budak teh. Aing ku teresep nama culun. Ya bae. Nya hayang nya urang yang penting teh ayeuna kumaha. Urang warah heula urang didik. Ayo. Urang latih. Ayo. Itu. Oh. Bos lila. Budak teh buang ngawaduk tadi di dia budak nu tadi teh ku aing. Tingali. Ayo mah ising nama. Cemaran. Oh, tapi nama. Naonnya? Kalem atuh geura lelempangan teh. Your bos. Tali bumbi. Yo usum halodot teh da arijin. Bos semujan ah. Aing pararusing gitu ya. Sebenarnya mah teu kaharti zaman kiwari teh aduh. Karek ge 2 poe kawin teh, pamajikan ka mantoga Saudi. Ku ngahaja kawin teh jeung ngabeko aing teh. Nih kan orang telepon jeung motor. Lieur, zaman kiwari mah lieur ah. Pulsa kamu tidak mencukupi untuk melakukan panggilan. Anjing pamajikan yang ngirim. Ese telepon ge ah. Aduh, nyaa anjing hiji-hijina yeuh bana. Aduh, yang pamajikan tahun-tahun. Hampuranya euy, aduh aing nih kelepasan. Nek nang semotot aing ah. Saudi. Cisarah. Aya naon? Nyayang ulin we. Heunya sok atuh diokeun lagi. Di film, Bro. Tadi suguhan da usus suguhna nya sawios. Kumaha cager?
Teu cau-cau ge cai atuh. Heuh ke atuh tungguan nyokot lah cai ge. Uing teh hayang curhat, kebeneran aya ibi ka dieu. Curhat naon atuh ece? Ih, lalaki urang mah beuki nguseup we jeung nguseup. Ngaku ditung salaki urang mah daekan gawe, teu cara salaki maneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya salaki teh. Nguseup da maneh mah. Geruan heula ya perlu beureum beureum. Heuh atuh kela. Aa. Tuh aya babaturan. Tuh. Keket. Aya perlu. Aduh. Orang nguseup, tapi sebetulnya nguseup teh pamajikan maneh era orang. Ai pamajikan urang mah ka Saudi. Kumaha rek mah? Hayu adalah satu carekan pamajikan. Jadi orang keur ngajampe heula we dia ngabeureun para geus yeuh. Deket orang teh sih itu cilung rek. Hei ece, ai salaki mana aya wah? Eueuh salaki urang mah kuli. Oh, da gatol geulinan nya. Nya heueuh. Ya orang keur aya nya ieu dibawa gawe, ala duit. Heeh, sok atuh nya. Ayo. Ayo nya mah, makat lah nya. Coba. Ayo. Tot kala. Ai maneh bi percaya nih pamajikan cenah si Cilung mah gawe. Kok jalan wae eta mah bancileuh. Mangkat gawe masuk ka mana we eta mah liar. Oh berarti mah kabohong ka pamajikanna. Urang teh yang Lain penasaran da pan teh pamajikanna maneh cenah. Uli wae. heeh. Urang penasaran. Urang liwat jalan ieu mana aya we. Hayu. Tapi keheulang nguseup teh yeuh. Eta lana samping ngarakeun ah. Ieu teh meunang ngayakeun ka pamajikan. Apa lana heula. Mana lah? Konek nguseup. Kala. Aya di bayar rakitna beuh. Asih itu gawe nya urang. Kala, sok aya duitan asa kampung mah jeung meuli eupan heula gitu. Toh. Keheula eueuh jeung ieu. Hayo urang mana kana? Hayu, di HP nya. Tah cak angis nala aya heuh gawe teh bohong mah mungkin gawe. Eta mah bancileuh cek urang oge. Tangan di mana? Dong. Orang nguseup. Woi. Nya sarana mah aya jeung. Tong. Maneh lah dinya. Urang lah ieu. Kumaha silung teh nya? Dong. Ayo we tot. Wah dia mah. Oh, ada di Karwanci pantona ge. Oh eta. Tadi aya mana nya? Tak budak bapang. Nah, panto tuh nyawan aing di desa kan. Woi. Nya cek aing. Wajar gawe cek pamajikan cenah. Tuh. Pamajikan urang ada di mana? Di ditu di pamajikan sih urang teh urang teh serencana dikuseup ke api ngalah duit teh. Oh, maksudna teh ulah dibejakeun urang kuseup. Oh, alasanna gawe geus kabar kana. Kita jujur urang teh pamajik. Di mana pamajik urang? Aya teh urang di ditu. Lapak anu pamajikan maneh? Bukan mah coba omong ke pamajikan, Lah, apa? apa? Nguseup wae teh. Cita puli urang kikieuan we. Ayo jujur saha ieu. Urang soal masuk ke pamajikan teh. Tong nguseup. Oh, sarua aja pamajikan urang we kitu. Nyawan nguseup teh urang pamajikan teu dibarek teh. Pamajikan ge ka Saudi teh kawin sapoe. Kamarin kawin teh mana teh? Geus mangkat deui, pan aing tujuan ge hangga beko kawin teh. Waduh merana ayo batal. Enggak. Geus Pantesan tidak. ngajak nguseup.
Lah geus pembegas pamajikan ieu. Boleh saya orang usap. Ayo urang mah bebas, da eueuh nek gosip nang. Ayo itu mah kudu bapak ini jalan ke Mabaja lah. Ayo. Ngenta ieu tuh tuh. Usep. Batok teh keur zaman nama batok teh dia mah. Man aya we jeung merah kitu. Lukut. Pakai lukut tong. Aya gede teh mah untung tadi bikin ke pamajikan. Ayo mana lampak? Mana aja jerna? Itu enak mending kena shopping. Ka mana? Ka pasar Sabtu. Hayu kayak orang menci halapan. Oh. Sarela. Aing ada ningali budak eta sok hayang ngajailan. Aing teh kunaon sebel aing kalau laki nu juga awewe gitu teh. Jalan itu. Ulah itu sarua itu ciptaan. Udah anger sedih lah. Manyal laki lebay. Sarunya hayu urang enak. Ah, aku mah kieu. Oh, laki mah kos kieu. Urang latih heula hayu urang latih. Ah. Coba deh gitu. Oh, baturan teh. Pan maneh lalaki. Ieu urang Nama tuh. Aduh, ini salah aing berat. Jalan tol teh. Wah, jelom. Sok sia. Kenaon sia? Serah aing pegat. Kumaneh, ya? Nan salah urang atuh mang kaki teh. Urang mah teresep teh maneh teh lebay, kunaon jiga awewe lebay, ulina jeung awewe atuh. Tong kitu-kitu teh mah. Tah, sunal pegat pan gara-gara maneh urang ka dieu nuturkeun maneh. Nan salah urang mah eta mah pegat sorangan beureum. Tapi nah heueuh aing make kudu nyalakeun ka budak kada gitu gitu. Dipake ku dewe tuh. Dia pegatnya. Jeung bari lagi teu ngajakan ka dieu di budak teh. kurang ge kawalat maneh mah. Meureun kawalat sih teh ka budaknya. Ampura jang ye. Ai mana rek naon tuh tujuanna? Urang teh terek ngala ieu para bayam. Menyenangkan para bayam ka sawah. Ai maneh. Mamang lamun urang lu gabung ka amang Wah, teu bisa. Eueuh di barudak urang mah eueuh nu lebay eueuh. Masugan memang urang kita ilu-ilukeun bangor. Wah, mungkin anger da ari. Tidak kitu mah, bakal kitu mah anger we kitu. Jang teh sing hade. Oh, itu mah urang rek balik. Oh, balik. Baik. Babajak ka mana? Babajak. Oh, balik kan orang katulah, balik lah. Balik. Tuh, lebay teh bang gitu-gitu wae kudu labuh. Ayo kita balik ah. Balik. Oh, sawah pel, para jet. Ah. Bebal teh. Masa tong orang budak eta abis sih babajak ka indung nanya.